Sampurasun. Rampes. Pangeran, wano jasa hayu. Kakang. Iya nyata calon istri kuring. Mana yakin ini calon istri mana? Yakin kakang. Kuring duaan gesili asih, sili cinta. Apa? Mana milih wano jakawas kieu? Apa kata buni ya? Salah kakang, apa kata dunia? Tah eta maksudna. Tapi kakang, ngajan siga kieu oge, tapi hatena siga emas 24 karat. Dan jika emas 24 karat, meureun jika emas karatan dia mah. Pangeran. Kaula boga pilihan awewe gimana? Anjeunna hiji-hiji na wanoja anu panggelis-gelisna di nagarana. Tapi Kang, dengekeun. Anjeunna teh hiji-hijina putri anu geulis kawanti-wanti endah kabina-bina di nagara Jatuh Bangun. tapi Kang, kuring cinta pisan ka anjeunna. Nya ulah sampe. Pokona anjeun kudu daek dikawinkeun ka putri Irakus. Hah? Putri Irakus. Ngaran nu aneh. Tapi kuring tetap sedaek. Nya pokona kudu daek. Teu hayang. Kudu hayang. Teu hayang. Kudu hayang. Daek, teu daek. Dasar budak bangkawara. Namun kieu carana kuring meni pindah agama. Top. Aya naon ieu pangeran? Saha wae ieu pangeran? Ieu nyaeta calon istri kuring. Oh, Ayahanda. jadi iya calon istri anjeun pangeran. Nggih ayahanda. Yang geus kumocok anjeun dari pangeran. Tapi Radia, pangapunten. Kaula teh satuju lamun pangeran nikah ka wanoja nu ieu. Margi ieu teh pangeran, anakna raja anu bakal jadi pawaris tahta ti kerajaan urang. Lamun ieu wanoja jadi garwana pangeran, eta bakal aya coreng, bakal aya mamalana ke kerajaan urang. Margi ieu wanoja teh turunan urang-urang padesaan. Lain ti turunan kerajaan deui. Salurusna kieu raja. Kaula gaduh pamaksanan. Kaula boga kenalan di wanoja anu panggelis-gelisna di nagara Jatuh Bangun. Nyaeta kakasihna teh Putri Irakus di nagara Jatuh Bangun. Kuring gaduh pamaksadan. Kumaha lamun Putri Irakus ditikahkeun ka pangeran, dijadikeun garwana pangeran. Kumaha raja?
Pangapunten Raja sakedat. Putri Irakus tos aya di payunan karaton. Simkuring nuhunkeun widina kanggo nyalukan. Nyaeta Putri Irakus supaya raja tiasa ningali kumaha wujudna Putri Irakus. Abi yakin raja moal bakal kecewa. Jeung pangeran oge ngutacan apal kumaha gelisna Putri Irakus. Simkuring yakin pasti moal kecewa. Sakedat raja. Putri Irakus. Siap kalabat sakedat. Tah, ieu Putri Irakus raja. Mangga. Terus kurang cuma ngayakeun kompetisi we. Nyata anu meunang dina kompetisi ieu nyata bakal jadi istri anak asuh pangeran. Kompetisi siga kumaha yang mulia? Kompetisina nyata ngajait, amun ngajaitna nu alus nyata bakal jadi istri pangeran. Oke lah, siap yang mulia. Anjing nyanggupan karena kompetensina. Tenang Mamang, Putri bisa bersaing secara sportif. Mamang, sugan kuing teh mamang maneh. Oh nya, saha ngaran anjeun? Ngaran kuring Cinderella. Cinderella cenah. Ngaranna aneh tuh. Siapa nganehna sakali ngadenge teh. Sebenarnya eta lalandian ngaran anu pamere tidur tere anu sok jahat ka kuring. Keras, saha ngaran asli anjeun? Siapa aja boleh. Caplut, ditanya bener-bener. Margareta Triatmojo Widianto Susilo Bambang Yudhoyono Lele Jumbo. Stop. Ngaran tak kereta. Kumaha pangeran? Setuju? Setuju banyak. Oke lah, kuring setuju. Oke. Kompetisina nyata ngajait. Siap yang mulia. Oke. Tunggu keesokannya. Dah. Putri, orang kudu nyusun rencana supaya si Cinderella eleh di waktu kompetisi. Yes, I agree with you. Di karebusan. Ih, getek. Acan kena naon, erek mau teh. Tade. Oke, ke dieu. Aha, eta ide berlian. Brilian, ling berlian. Oke, setuju. Setuju. Oke, keesokan kurang mulai. Oke, kita beraksi. Ele, kunaon nyai sedih? Nah hagening dayak teh ni tega nyusui baju kuring. Padahal baju eta rek dipake ku pangeran. Maksud nyai naon kuring teu ngarti. Yeuh, baju ieu dayang nyesuai kan? Astaga naga, cius, nenek ketehe. Kuring tita tadi di tukang wae nyai. Terus lamun lain dayang saha? Ke, sigana aya badit nakal nyesuai baju nyai. Ayeuna tiba saatna dina kompetisi ieu. Anu bakal nentukeun pemenangna. Putri Irakus ka dieu. Geura tembongkeun hasilna. Iya yang mulia, hasil baju jahitan Putri. Halus. Lumayan. Tidak naon ieu bahanna Putri Irakus? Baju ieu dijieun tina kulit diantarana kulit onta, kulit embe, kulit sapi, kulit bayawa, ditambahan kulit cau, ngan henteu kulit sugali, Naon? kusabab loba pitakan. Wow, amazing. Semuanya serba kulit. Ya iyalah, saheun ngadamelna Putri Irakus. Leres. Akhirna giliran Cinderella.
Cinderella gerak tembokeun hasilna. Nyai Cinderella, Nyai di sauran. Di sauran kusaha. Ku malaikat. Atunya ku raja Nyai. Oh, mohon atuh. Pangeran, kamana Cinderella? Geuning teu nongol. Geuwat teangan pangeran. Ini ayana. Teu bisa ngajait meureun. Keheula tungguan pangeran kerneangan. Puas sia aing jadi kawin jeung pangeran. Cinderella, kamana aja Didit? Kuring milarian. Panutan kaya peretosna kemana di mana abdi milari salira di anti-anti salami watos telanmu pasti kemana di mana atuh ayana kemana di mana abdi pangan salira kemana hati panutan pasti ingkang mulih deui kamana panutan abdi ieu abdi nganti-nganti Ampun paralun raja. Cinderella teka pendak. Kieu raja, aya jalma nu silih ka kuring ku cara nyesuaian baju jang pangeran. Alah, eta paling alasan maneh hungkul. Henteu, eta teu bener. Ieu buktina. Alah, paling maneh sorangan nih sesuai bajuna atau dipakainya yang ucing meureunna. Henteu, eta sadaya teu bener, sumpah. Gas, ulah ribut. Tapi Kang Sugali, aya urang duaan nu nyesuaian baju milik Cinderella. Oh my god. Keceplosan. Salah nungkupna dia atuh. Hapunten raja, abdi oge galuh buktina. Dayang, Dasar beang kerok. Kadal ompong. Oh. Jadi aja nu nyesuai baju pangeran teh. Henteu lain kuring raja, iya putri Irakus ya. Tapi Kang Sugali, kan eta ide dari Kang Sugali. Gas, ulah ribut. Jadi nyaho, bakal jadi pemanang bakal jadi istri pangeran. Nyata Cinderella. Oh no, tidak. Budi rakus. Tega anjeun berbuat curang ka Cinderella. Padahal eta baju pikeun kuring, tapi nah anjeun sesuai. Tapi nu kawasa maha adil. Cinderella nyata bakal jadi calon istri kuring. Putri, keluar mana? Tapi Raja, Geus. Tong loba omong pokoknya keluar sih ya. Mana ge keluar? Kuring ngomong raja. Keluar. Kuring kan raja.
Cinderella, kadir. Pangeran, iya Cinderella yang bakal jadi calon istri Anjun. Iya, Nyanda. Sweet, sweet, cekelan atuh leungeunna dasar ti pengajian.